Lukaliku kahirupan aya mudun jeung tanjakan teu salawasna datar mulus banglus jeung lempeng tur herang aya wae nu taringul teu peuting pucung huana sapertikeun batu nu di jalan candi aspal. Beres digawe marulang laleumpang ngabri suka seuri biar budi eak-eakan jua tu si sarjang leumpang ditukangeun teu lemek teu nyari. Resep euy batur masuk ka seuri jika nu beban na kahirupanana teh balalunga cek gerentes hate si sarjang. Pas kebenaran ditukangeun wanoja nyatana si nona ditingali dina leumpangna jeung manehanana ge sarua tara loba omong jiga nu neuneun rasa nu disumputkeun atawa masalah nu disumputkeun dina jero hatena. Sasami damel teh terasana abi mangiring kana neraka we. Oh manawi teh tos lami cik si sarjang nyoba-nyoba pikeun muyarkeun rasa sepina leumpang teu lemek teu nyarek da puguh sanwarawu. Area aku mah jika tos lami juga namanya ada nih aya panginten kana satahun mah atuh tos lami sakitu mah juga tawanoja tuluy leumpang nuturkeun babaturanna leuwih gancang tadi sabuat nemalan rada belun dina leumpangna banewe rurusuhan teh nu sejena ngalali ka tukang si sarjang tungkul teh sieun ti tajong leumpang tengah wae mah. Nu akhirna hiji-hiji nepi beuki nyaeutikan nu akhirna si sarjang ngagandeang sorangan mapai jalan raya jalan desa lain jalan raya pusatna tapi kaasup jalan gede we. Ngelewatan kebon awi agrog ngaranana gek juk dina gardu ngareureukkeun ka cape
Deker dagang bajigur mah sok didinya nongkrong bare nyawang kaendahan lembur nagrog di deket balong aya tangkal naamna tuh jadi kabayang tuing ke dagang bajigur hidup kita ada sesek yang susah ayeuna ada leuheung tapi pangabutuh ge beki namahan cuk garentes hate si Sarjang bari netep ka hareup ningali tangkanamna bere ngajurung-jurung pikeun nuju wayuh mulang mawa kabunga jeung kabagjaan manehanana bisa digawe eueuh waktosna kanca teu nyekapan deui paralun ampun kasuhun mun ninggalih anu dipamrih hapuntenna anu ditedah permios.